Idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Dina kitab Ihya dijelaskeun pami cek bahasa lempeng nama kieu. Saha sih golongan-golongan jalmi ahli sunnah wal jamaah? Oh eta we fal muradu bihim ari anu dimaksud golongan ahli sunnah wal jamaah nurutkeun pirang-pirang ulama adalah al asy'ariyatu wal maturidiyah. Hartosna jalmi anu turut dina tata cara iman ka Allahna mengikuti pirang-pirang paham Imam Asy'ari sareng Imam Abu Mansur Al-Maturidi, nu mana parantos netepkeun pirang-pirang aqaidul iman nu sadayana aya 50. Ras dina tata cara hukum Islamna mengikuti paham salah sahiji mazhab anu opat, mana Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Teras dina ihsana atanapi tasawufna mengikuti faham Imam Abu Qasim Al-Junaidil Baghdadi sareng Imam Ghazali jeung Imam Said Abdullah Alawil Haddad.